Jadi kanggo anu ngabatakeun saum Ramadan ku cara jima bersetubuh baik suami istri komo sakeun kajinah mah mangka puasana batal satuluyna kudu ngalaksanakeun kiparat anu ageung atawa disebut kifaratul udma. Kumaha carana ngiparatanana teh? Jawabanana nyaeta itku raqabatin mukminatin. Wayahna kudu ngamerdekakeun abid anu mukmin. Nah, cek sapalih katerangan mah salimatin minal uyub amudorroti bil amali wal kasbi. Di samping kudu mukmin alias kudu Islam agama eta abidna tuluy kudu anu mulus awakna ulah cacat gitu. Mangka lamun abid teu aya takiparat alternatifna kanggo jami anu ngabatakeun saum Ramadan ku jima baik sareng suami istri komo sakajinah mah nyaeta ku ngaluarkeun katuangan ku ngalaksanakeun saum sabaraha lamina nyaeta 2 bulan bari syarat saumna teh mutatabi'ain kudu berturut-turut dari bulan pertama ke bulan kedua teh. Nah, kudu turut-turut pikeun pameget mah. Nah, kumaha pikeun istrina? Tak kusab istrina misalkan masih keneh sok head, kecuali kapegat ku head teu jadi masalah. Atawa ku ngajuru misalkan. Da jimana teh keur-keureuneuh keur bulan alaeun misal 8 bulan sabroleun. Nah, imajinah we mah suami istri. Nah, brol ngajuru. Nah, pikeun istri mah kusabab sok men atanapi ngalahirkeun kadituna aya nipas mangka mutatabi'aina tah henteu berlaku kusabab sok men jeung nipas kewe. Lamun menna tos suci nipasna tos suci tuluykeun deui puasa. Tapi pikeun pameget mah wayahna we kudu berturut-turut 2 bulan teh dilaksanakeun. Bongana batur paruasa ieu mah kadon bersetubuh walaupun suami istri komo cenah. Eta kiparat ageungna pikeun jalma anu ngabatakeun saum ku jima. Nauzubillah. Tah. Namun ni hukumanana gede kieu, berat kieu. Pangna di hukuman gede jeung berat kieu kusabab dina bulan puasa teh hawa kana ngalaksanakeun eta teh gede pula gitu. Pangna gede pula kusabab aya kautamian dina bulan puasa. Nah, kautamianana beh dieuna bab nikah. Pang abdol-abdolna nikah teh bulan saum. Nah, pangna abdol kahiji keur saum. Kadua nikah teh ibadah.
satuina pelaksanaan nikah nage ibadah ganjaran-ganjaran hungkul toy gogodana ge seueur bedena tuangan deui teh kari-kari teu kabita atuh ganjaranna ge ibadah. Nah, tapi naha tuh geuningan tara anu ngalaksanakeun hajatan dina sai saum waleranana da bisi teu kuat ima pangantena wa ima anu hararajatna beh dieuna tina tuangan deueuteun jadi batal puasa. Sakitu henteu dipake walaupun padilahna gede. Tak kusah padilah nikah dina bulan puasa teh gede pisan ngan teu dipararake. Tah ku Gusti hawa-hawa dina bulan puasa dina bab syahwat tetep diayakeun. Tah maka ku sabab kitu hawa bulan puasa kana syahwatna teh gede. Ima anu boga kulawarga suami istri wa ima anu teu acan berkeluarga beh dieuna anu boga kabogoh sok bulan puasa mah. Komo deui menjelang kabuka puasa komo zaman kiwari baroga motor baroga mobil ya silih bonceng teh ya geus teu aneh paribasa bari ngabuburit geuningan silih bonceng ngadaraplok siga kuya nya. Nah nu komono geuningan hawana teh gitu. Termasuk anu ngalaksanakeun perzinahan bulan puasa asa mungkin loba eta geuning dina razia-razia di tempat-tempat haliburan puguh dari peuting mah siangnya angga. Walaupun tertutup bila mandi gerebeg teh jumlah pengunjungna teh lebih banyak daripada salianti puasa. Nah itu nya. Tak kusabab kitu nya hukuman kanggo jami anu ngabatakeun saum Ramadan ku jima walaupun suami istri komo jina mah nyaeta ku kiparat ageung. Nyaeta kiparat ageungna teh di samping wajib ngadoan puasa tuluy kudu ngamerdekakeun abid anu Islam anu ulah cacat anggota badanna. Lamun teu aya abid nyaeta ku ngalaksanakeun saum 2 sasi berturut-turut lamun kanggo pameget. Lamun kanggo istri mah kecuali kapegat ku haid sinareng nifas teu jadi masalah. Ketos haidna saat tuluykeun deui. Nifasna saat tuluykeun deui. 2 bulan sabaraha dinten kumaha manehna ngalaksanakeun persetubuhanan. Lamun teh bulan eta teh 28 dinten berarti 28 dinten sasasina. Lamun 30 dinten sasasina. Tah tuluy bulan anu kaduana tinggal ngetang we puasa misalkan. Sabaraha dinten 28 berarti sawalna ditinggal. Sabaraha dinten sawal harita sami 28 dinten. Berarti 2 sasihna teh 28 dinten jeung 28 dinten. Tuh itu beratnya Gusti. Nah, zaman kiwari mah kurang-kurangna aya pitulung Gusti mah kabobolan. Nah, pailam yastati saumahuma pait amu sitina miskina aw faqiran. Kumaha cenanip ngamerdekakeun abid teu aya abidna komo jeung teu aya artosna jeung meserna mah. Eudeuк saum 2 sasi teu kaduga
tuh yoge bulan puasa mata ngalakukeun kitu teh teu kuat itu komo 2 bulan mah. Komo jeung gaduh panyawat mah gitu. Aya alternatif nuka 3 salian ti saum. Waleranana aya naon? Pait amu sitina miskinan. Nyata ku ngaluarkeun katuangan pikeun 60 miskin. Cek sapalina kaol mah ao pakiron. Nyata pikeun 60 jama pakir. Tah atuh lamun saum teu kaduga sok kaluarkeun. Kiparat udma jang ngagentian puasa 2 bulan nyata ku tata cara ngaluarkeun sedekah nyata kiparat ageung pikeun 60 jama fakir pikeun 60 jama miskin tuh 60 tah samiskina sakumaha likulli miskinin mudun tiap-tiap hiji jama miskin nyata samud. Nah samud teh saleter kali 2 bulan berarti 60 lempeng. Berarti 60 liter. Lamun ku gantang mah 60 liter teh genep gantangeun da sagantang 10 liter. Itu ta eta teh jang sakali ngabatakeun saum ku jima dina bulan puasa. Sakali tuh batur saum ieu mah jima. Tah poe harita kiparatna kitu. Kumaha lamun isukna teh der deui kitu. Tuh jima deui. Nah berarti double. Nah berarti 4 bulan. Lamun ku kiparat ngaluarkeun sedekah berarti sakali bata 60 miskin berarti 120 miskin. Lamun 3 poe itu 3 kali kantun ngitung 60 kali 3 jadi 180 miskineun. Lamun teh mah sabulan campleng batur mah puasa ieu mah henteu teu puasa. Tuh tiap-tiap teu puasa teh jima. Walaupun yang salaki komo jina mah. Udah profesina jadi WTS nya wanita tuna susila. Atanapi PSK. Pekerja seks komersial coba itu. Jadi PSK. Lamun lalakina jadi berondong itu panggilan-panggilan tante-tante. Komo nenek-nenek manyoneng. Tuh kantun ngalikeun we. Lamun teh mah sabulan campleng 30 poe kikituan. Lamun dikiparatan ku ngaluarkeun sedekah sapoena genep gantang. Kan nu ngalikeun genep kali 3. Genep kali 3 berarti 1.800 liter. Tuh 1.800 liter. Berarti hampir 2 ton mah. 2 ton. Ya Allah. Tuh. Mata aya katerangan. Ajina yurisul pakro. Jina ngawaris kana fakir. Tuh, mata jalma fakir teh rupi-rupi aya fakir rahmat. Nya kanyah ti Gusti. Eta mah ka nabi jeung rasul. Ka sahabat. Ka wali da anjeunna mah teu butuh ku dunya. Dan ningali dunya teh geuleuheun. Cek anjeunna mah adunya jipatun dunya teh seperti bangke. Geuleuh tak tersepkeun. Nah milihna naon fakir. Mata kanggo aranjeunna mah fakir teh suatu anugerah yang diinginkan. Saukanya Gusti. Tuh.
aya deui jalma fakir teh nyaeta laknatun bebendu ti Gusti nyaeta pikeun jalma anu ngagulung maksiat batur puasa ieu teu puasa satuina tiap-tiap teu puasa teh ngalaksanakeun jima berarti ngalaksanakeun dosa gede walaupun jeung suami istri komo jinah mah tah walaupun jeung suami istri tah pelaturan ajina yurisul pakro jinah ngawaris fakir teh bakal karasaeun kaalaman ku eta jelema. Nah, maka sok aya keur mah sangsara tara ibadah. Beda tara puasa. Nah, henteu beurang peuting. Henteu peuting beurang ngalaksakeun jima. Teu boro-boro boga imah ublung ablang. Nya ceuk paribasa imah sagede pelok ceuk kolot teh mah. Ukuran sagede kamar nu sorangan teu boga. Tuh. Sesuat yang dahar oge. Teu boleh ngariweuhkeun jelema eta. Sagala rupa ngariweuhkeun jelema kaboga pagawean maksiat. Tah eta mah fakirna teh fakir laknat. Nya fakir laknat. Nah, jadi jalma sangsara teh aya sababiahna, aya rahmat, aya laknat. Anu nomor katilu jalmi anu fakir teh nyaeta tamhisul lidunub. Anu hartina kuasilahna kafakiran teh ku Gusti dikurangan atau dikenyotan mangrupa-rupa dosana gitu. Tamhisul lidunub nyata pikeun ngenyotan mangrupa-rupa dosana. Kan eta jelema teu ngalakukeun dosa gede mah sapertos siang sasi Ramadan ku jima. Komo jinah mah jeung pamajikanana ge henteu eta jeung salakina ge henteu. Tah ngan ku Gusti teh diparengkeun fakir. Nah, parengkeunna fakir ngalaksanakeun dosa gede tapi fakir. Tah eta kanya Gusti jang jelema biasa eta. Supaya engke ngadeus Gusti teu mawa dosa perdosaan sabab geus dikiparatan di alam dunya ku kafakiran. Tah diantawisna fakir eta tah anu dipika seneng ku Kangjeng Nabi mah jamina nya. Nah, fakir eta tah anu ku Kangjeng Nabi dititip-titip teh. Teu ngalakukeun dosa gede tapi hartana ku Gusti dipakirkeun. Nah, eta anu ku Kangjeng Nabi dititip-titip ka umat. Beda jeung fakir anu kusabeah ngalaksanakeun dosa gede. Napangna nu ngalaksanakeun dosa gede bisa fakir? Kusabab kiparat gedena teu dilakukeun. Ngamerdekakeun abid atawa saum 2 sasi berturut-turut. Tuluy lamun teu bisa saum ku sedekah ka 60 miskin teu jadi asa salamet we. Nya asa mah aya nanaon teh. Maka ku Gusti teh dibere sanksi. Lamun teh beunghar. Nah, sautak saeutik dilaan ka beungharanana. Nah, lepas sangsara. Tah sangsara eta teh laknat ti Gusti. Sabab bongana atuh ngamerdekakeun abdi henteu, puasa 2 bulan henteu, sedekah oge henteu. Nah, sok aya deui pirajeunan innal amala sayyi'atal abai turisu ila abnai kagorengan kolot sok neteh ka budakna kolotna
tukang kitu tara puasa ku jima beunghar. Nah maot ninggalkeun kabeungharan berarti kawaris ka budak. Aneh kabeungharan ti kolot anu teu puasa ku jima teh tah ayana di budakna teh teu manfaat sehingga seep. Tah budakna anu sangsara. Tuh budakna anu sangsara. Tuh. Tinggal kenangan boga kolot beunghar teh. Kolot urang mah beunghar tapi urang we kieu. Tuh. Tah budakna nu merasakan. Nah, tah matak daya kajabi ku ngaos ku tolabul ilmi. Nya teh hiji panghalang supaya kawonan sepuh teh ku Gusti teu diteteseun ka urang. Tuluy sepuh anu ngalaksanakeun eta dosa ageung eta sugan jeung sugan ku berkahna putra putuna ngaos lungsur ka nyaah Gusti sehingga dihampura dosa pendosaanana sehingga salamet gitu. Nah itu nya. Tah ieu dosa ageung ku ngalaksanakeun jima dina siang sasi Ramadan. Tah jadi kasimpulanana pikeun jalma anu ngabatalkeun saum dina sasi Ramadan ku jima mangka wajib kifarat gede. Nyata kifarat gedena teh kahiji lamun aya ngamerdekakeun abdi. Lamun teu aya saum 2 bulan pikeun sakali batal berturut-turut. Lamun teu aya nyaeta sodaqoh ka 60 miskin samiskina saleter. Pikeun sapoe ngalaksanakeun pangbatalan ku jima. Lamun 2 kali nya teu dijumlah. Teu nya. Waman mata salajengna aya katerangan waman mata alaihi siamun paitun min Ramadana. Sing saha mina anu pupus satulina eta jami teh kagungan sametan saum Ramadan anu teu acan dikodoan. Anu mana eta jami teu ngalaksanakeun saumna teh ku sabab panguduran sara. Lain ku ngalaksanakeun dosa gede model jima. Atanapi ku ngahaja batal gitu. Ngahaja-haja batal. Sanes ieu mah. Ieu mah teu ngalaksanakeun saumna teh ku sabab panguduran sara, panguduran agama. Seperti teu saum teh ku sababiah teu damang. Anu eta teu damang teh jadi sababiah teu kuatna saum. Nya model tipes itu contohna. Komo ka dirawat mah di rumah sakit. Komo deui sempat ka diasupan selang sagala. Kana baham atau kana pangambung gitu. Oh, teu damang secara sara. Teu puasana teh ku sabab teu damang secara agama. Lain ngalaksanakeun dosa gede, model ngahaja-haja we teu puasa. Ku tuang leueut. Nah, atau ku jima. Sanes ieu mah ku teu damang. Nah, teu damang ku kulawargina teh da ngarti dietang sabaraha dinten teu saum. Dietang sasi camplang teu saum. Da teu damangna repot jadilah. Salajengna saum beres Syawal kitu nya. Syawal masih keneh teu damang na ari hapit.
pupus. Nah, bari eta jami teh teu acan ngodoan kana saumna. Teu acan ngodoan kana saumna da henteu sehat. Teu sehat. Kumaha tah? Tanu kitu mah pala isma alai bihada fair. Mangka eta nu pupus henteu nyanyanak dosa ku sababiah henteu ngalaksanakeun saum. Teu nyanak dosa. Tuh pangna teu nyanak dosa ku sababiah teu saum, ku sabab teu saumna eta mayit teh kuasilana henteu damang. Ku teu damang gitu. Da lamun damang mah pasti saum. Tah kuasilana teu damang jadi teu ngalaksanakeun saum. Satuluyna anjeunna teu acan kodo da kabujeng pupus. Lamun tos teu damangna sehat mah pasti bakal kodo. Kusabab teu damang satuluyna kuasilahna teu damang teu jadi pupus, tamangka eta mayit henteu nyanak dosa kusababiah henteu ngalaksanakeun saum. Itu nya. Tah walaupun eta mayit henteu nyanak dosa kuasilahna teu saum, da kusabab teu damang teh satuyna teu kodo da kabujeng saum, tah mangka kanggo wali atanapi kanggo anu ngurusna eta mayit lamun teh mah nu pupusna teh putrana nya tos baleg tos baleg maka kanu jadi ibu ramana atawa lamun teh nu pupus teh ibu ramana nganturkeun putra tah kanu jadi putrana atawa raka gitu ngantunkeun raina kanu jadi raina atau rai kanu ngantunkeun rakana nu janten rakana jeung satuluyna wali teh nya atau emangna atau bibina atau uakna itu. Tah mangka pikeun anu ngurus eta mayit anu hak waris dikedahkeun ngaluarkeun pidyah. Anu atosna pidyah teh nyata ngaluarkeun tetebus. Nah, di mana tah rizki jangan ngaluarkeun tetebusna teh. Nah, jawabanana nyata min tir katihi. Tina rizki titinggalna mayit. Lamun teh mayit ninggalkeun rezeki. Model ibu rama misalnya nu pupusna teh. Nah, teu ngalaksanakeun saum. Da teu damang teh can ngodoan da kabujeng pupus. Ninggalkeun serang atau kendaraan atau naon lah gitu. Alam dunya. Tah tina rezeki titinggalna mayit eta dianggo kanggo ngaluarkeun pidyahna teh nyata samud. Samud. Tuh. Sabaraha samud teh saleter lah urang mah. Pikeun sakumaha pikeun sadintenna. Lamun teh mah sasasi camplong teu saumna, dietang mah sadinten saleter. Lamun teh mah sasasi saum eta teh 30 dinten berarti 30 leter, 3 gantang gitu. Itu gampil. Eta menurut kawa jadi.